Maka kembali kepada kita semua, ka urang sadayana. Jadi lamun urang Bu, lamun urang ieu hayang menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, lamun hayang tenang, lamun hayang nyaman ibadahna, kumaha kuduna? Jadi hate urang ieu bersihkeun dina kakotor. Ieu hate urang ieu kabehan ieu loba runtah ieu. Loba runtahan hati orang ieu, makana setacan menghadap ke Gusti Allah, urang teh selalu bersihkeun hati ieu tina sifat syirik, tina sifat ujub, tina sifat dengki, tina sifat takabur. Bersihkeun lamun urang hayang tumanina, hayang menghadap ke Gusti Allah dengan secara khusyuk, yaitu bersihkan hati-hati kita semua. Jadi aja sampai ulah sampai hati orang ini ngebogan rasa sirik, dengki, ieu mah aya tetangga karak meuli motor baru, laju ngebogan hatena rusak mah ya hatena rusak kongslet hatena laju bae lah si munah ieu meuli motor ge meunang ngeuridit. Mending motor ge meunang ngeuridit eta mah. Nges ngomongkeun kadi kaditu lain syukur boga tetangga dibere rezeki ku Gusti Allah jembar, ieu mah hatena nu aya rusak, nu aya ngebogan rasa sifat syirik, dengki dan sajabana. Ieu lamun aya hate saperti kieu boro-boro hayang mi'raj ka Gusti Allah saperti baginda Rasul, ibadah anu lainna bae ge alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, marhaban. Alhamdulillah Kakanda Kyai Haji Munawir rantos dongkap kembali Bu. Jadi lamun hatena ye, hatena loba runtahan ye arek nanaon ge boro-boro ibadah, boro-boro salat arek husu, nu aya naon nu aya ieu pugu anak menta jajan lamun hatena loba runtahna beuh marah bae. Nya? Aya nu kitu aya. Mana jelemana? Hah? Kabehan ieu mah. Muarah bae beuy kana anak jajan beje sireki. Masya Allah, isuk jajan, esuk jajan, dohor jajan, sore jajan, bengi jajan. Masya Allah. Jadi lamun ana runtahe hatena lamun seueur runtahan, ulahkeun ibadah ka Gusti Allah, termasuk tadi teh anak salaki menta kopi lamun hatena loba runtah muarah bae. Ulah nyengir-nyengir. Ugo doang kitu eta nya. Masya Allah. Eta dong gitu tah. Eta hatena nu kitu ngaranna loba ngakun teu. Tah makana lamun hayang deket ka Gusti Allah, hayang ibadah tumaninah ka Gusti Allah, khusyuk ibadahna ka Gusti Allah. Ye bersihan hati orang, ye bersihan hati bersihan ye. Awas ye karena jenderalna kehidupan dawak orang ye kabeh ye jasad orang ye jendarna hati. Lamun hatena rusak kabeh. Tapi lamun hatena solahatun badan kabeh ye sekujur badan ye soleh. Lamun hatena urang ieu selalu husnudon ka Gusti Allah, selalu husnudon kana manusia, ta ieu arek dibawa ibadahna ge tenang, arek dibawa ibadahna ge tumanina. Alhamdulillah. Makana ieu terutama hate ieu. Kana cek Kanjeng Rasul innallaha la yangduru ila amwalikum ila suwarikum wa amwalikum walakin yang duri ila kulubikum. Kanjeng Rasul apa? Kanjeng Rasul, cek Kanjeng Rasul Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak
tidak melihat kepada manusia secara dohirnya, secara hartanya, secara kedudukannya, jabatannya, didinya arek jabatan RT tah, arek jabatan RW tah, lurah, sekalipun presiden, tidak dilihat semua itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala yakni pandangan hatinya. Kamun hatena hade, lamun hatena selalu husnudon ka Gusti Allah, selalu husnudon ka manusia, ka kolot, ka anak, ka salaki, salaki ka pemajikan. Tah eta insyaallah Gusti Allah pun bakal memandang orang tersebut dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Makana ieu hate bu hate ieu kan termasuk bulan Rajab ieu. Ya bulan Rajab ya tanggal seberaya, nges bulan Sa'bannya, tanggal hijinya ya muntah salah ya ayeuna ya. Kaji Saudi mah nanggal kena ayeuna tanggal hiji Sa'ban teh ya, minggu. Jadi malam minggu ya termasuk sudah jatuh tanggal 1 Sya'ban. Apa Sa'ban ngarane? Bulan Roa. Alhamdulillah ki berkah bulan Rajab. Berkah bulan Rajab niki kula ki alhamdulillah semenjak tanggal 1 Rajab sampai seniki iku boten masak-masak. Berkat bengedari berkat bae. Alhamdulillah barokah bulan Rajab. Para santri ge eta naon ngaranna nu ngaranna sangu, nu ngaranna besek, masol wacak-acakan. Teu kadahar. Ya Allah, saking berkahna bulan Sa'ban, bulan Rajab. Sampai-sampai bulan Rajab mah termasuk diantaranya disebutkan oleh baginda Rasul litatahhiril badan, pembersihan badan kita. Kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Di bulan Rajab ini banyak-banyak istighfar karena di bulan Rajab ini pembersihan badan-badan kita. Datang bulan Sa'ban, inilah termasuk bulan untuk pembersihan hati kita. Makanya dimulai wengi ayeuna, peuting ayeuna, hayu urang-urang sadayana barang-barang ngebersihkeun hate ieu, ngebersihkeun hate istighfar ka Gusti Allah. Ya Allah, astagfirullah. Kaula ieu seueur dosa, mata kaula sok nempoan anu lain hakna. Dikala nempo HP nu sok ketempo teh gambar-gambar anu kitu bae. Ya Allah. Makana ampura ya Allah, mata ampura, sungut ampura, ceuli sok ngadengena barang denge, nyata lain barang denge anu bener, nu aya ngadengekeun gosip bae, nu aya ngadengekeun ngomongkeun batur bae. Aya kumpulan di ditu mah aya kumpulan ibu-ibu lamun kumpul bae ngabaris ki muter ye. Di ditu mah ya, ayo ngebaris kumpul ibu-ibu di ditu. Laju biasa. Siap kita semua deklarasi. Deklarasi apa? Deklarasi untuk bersumpah bahwa kami ibu-ibu semua bersumpah adanya perkumpulan ini untuk laju ngomong Bang Emok bae jing. Berarti tukang ki. Ya Allah Bu, di ditu mah seueur, di ditu berdiciku saleh tak Masya Allah, ente anu ngora, ente nini, nya kabe eta urusan jeng bangke, Masya Allah. Di dia mantenya, ente setik, kamu disebah mah tuh disebah tuh, itu tuh. Masya Allah. Eta lamun aya ieu bae ye, pan sering abdi sok lewat, mau motor Gelpro, make jaket hideung, tas teh gede. Geus moal salah deui ieu mah. Moal salah deui ieu. Ieu bangke ye kekelilingan ieu.
Tah makana masyaallah ieu termasuk bangke ieu menjadikan sabab urang teh salat hese ngaji di bawah ngaji hula ieu di bawah sedekah komo padahal masyaallah sedekah teh termasuk ke ieu di bulan Rajab ieu di mana umat baginda Rasul mengeluarkan amal soleh sedekah diantaranya 1 kali sedekah diganjar dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat. Makanya di mana ada yang sedekah di bulan Rajab 1 kali sedekah untung dibalas oleh Allah 70 kali lipat ke naik deh karena bulan Sa'ban ieu naik di antarana nu tadi 70 ayeuna mah ieu dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 100 kali lipat untung. Jadi lamun sedekah 10.000 dilipat gandakan nang Gusti Allah sampai 100 kali lipat. Pira iku? Pira? Bisa ngitung ora? Kayaknya orang mangan bangku sekolahan iki. Bu luar biasa. Seur teh ta Bu? Seur teu? Seur lah. Tapi sedekah mah teu daek ye. Giliran sedekah be uji-ujian bae. Doang di ditu ye, doang di ditu. Mangsa nirika ki nincikeun saliku. Masyarakat teh hitung-hitungan jasa. Beuh, masyaallah. Lamun anak ustad misalkan diondang ngeriung iku lamun laka gawe nih ustad moal matak dinai amplop aja amplop rokok gor dinai aja amplop rokok gor dinai hitung-hitungan jasa iki kiniri kama iki ya Allah jadi lamun anak gawe nih bae ngadoa ta atau misalkan sambutan tembeke. Jadi ningka nama lamun anak ustad telu, papat atau 5, lamun kebagian jope kon ngadoa silsilah siji, ngadoa siji, atau wis roro bae. Jadi sing telu nemor kenai. Ki sing gawe huru hara ustad koro ustad iki, gara-gara sapa iki? Gara-gara masyarakat teh hitung-hitungan. Ya ora? Iya. Ya ustad iku bae sing dinaine, sing ngedoa iku, sing silsilah iku, sing sambutan iku. Ya Allah, iki mau kebagian bae cenah. Awas bae gage laju ngedoakan orang bener, gage be ustad iku kumaha, gage mati gitu. Apa? Gara-garane masyarakat. Gara-gara masyarakat teh hitung-hitungan, masyarakat hitung-hitungan pada mama solo anane ustad, lamun akeh ustad, nirika mah Bu nirika, di ditu mah ya Bu, di ditu ya Pak, di Cikeusal mah solo kekurangan ustad, kekurangan kiai, doang di antarana ya aina bae ya, geus bulan roah ya, Rajab, roah ya, tereh puasa, biasana pan tereh puasa mahnya, sok jarah teh di dia. Sok jarah di ditu mah jarah ramai aya wakaf pega di ditu mah eta bu ustad masyaallah panen ustad nu bisa ngadoa bisa ngajarahkeun ayo biasa nu di kota nu ti mana bae baralik panarek puasa jarah ka indungna ka bapa kolotna ka nu ahli-ahlina jarah terus bu masyaallah ieu ustad semangat geus mulai semangat di bae. Pas nempo iya bu lobaan anu jarah nage aya meureun 10-an mah semangat lenta. Datang ustad ngajakan jarah eta na teh nu ahli warisna. Tad wayahna tad anteur jarah ieu pangjarahkeun ka indung kula ka bapa kula ieu sholawatna geus ditempo bae ngaran dininya loba. Aya meureun 20 mah. Pasti 20 kali 5 bae 50.000 sabaraha eta. Semangat belenta beda pan lenta ada nu semangat mah maca hadorot nage biasa make sorban make susur maca lagi illa hadratin nabil mustafa muhammadin
Pokoknya mah didawa-dawakakan laju dikirna ge la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semangat karena apa? Ngedelengaran diriku ningali ngarane tulisannya kuning amplop ke ana 20. Gus mikirnya otak ki 20 kali 50.000 bus lumayan iki guna bakal puasa mah sedang kayak niki. Air kemudian balik beres didelang amplopnya pira bu, amplopnya sebraha ngan 10.000. Waktu maca istighfar astagfirullah ya kira-kira puas amat di cenah ya. Ya ngaran maloba berarti lamun 20.000 dibagi 10, 20 ngaran dibagi 10.000 seberapa eta per ngarana. Ya Allah, itu 2.000 acan, itu 2 perak-perak acan. Masya Allah, makanya diantarana tadi tia kembali orang kudu husnudon sok kadang-kadang tadi tia beda milik manungaran milik ma aya deui datang ye ngaranna paling ge ngejarakeun duaan sok kadang-kadang hateuna paling ge saeutik cenah mah ieu mah si amplopna ge cing horeng mah sebalikna anu tadina loba ngaranna di sangka-sangka loba kunaon anu seutik anu gede. Tah makana tandana apa? Tandana husnudon ye di ditu merame ye masyaallah ustad ngan kula dong tilok ngilu mah. Tilok ngilu jarah ye bulan puasa rame engke bulan komo lebaran mah. Masa mangkat tenda segala make kopak amal nu di mana-mana tuh di Jakarta baralik kumpul di ditu. Nu ngajarahkeun ieu ustad gencan ge beres jeung ngajarahkeun aya deui ngantri pindah deui engke ngantri deui makana ditu mah kekurangan ustad. Besi ustad di kurang job, pindah be ka ditu ka Cikeusal. Pindah ka ditu ka Cirogonya. Tenang di ditu, loba makam anu kosong. Tah hirup di makam be di dinya. Masya Allah, tandana apa? Kembali lagi bahwa kita pengen ibadah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tandanya kita harus husnudon, bersihkan hati dari sifat syirik, dari sifat dengki, dari sifat takabur, ujub. Jadi bersihkan. Dikala hati kita sudah bersih, insya Allah kita semua menghadap Allah. Digawa salate tenang, digawa ibadah gelem, digawa ngajine alhamdulillah iki malam Selasa ke ngajina wakeh jasa wakeh komo ibu dina Sabtu mah ya sok ngaji malam Sabtu sok ngaji nu ngaji mah nya paling nu ngaji eta deui nu ngaji nama. Masya Allah, padahal bu ngaji teh ganjaran luar biasa. Anu sakumaha tadi teh diterangkeun ku kakanda ke Haji Saudi luar biasa. Jadi orang ibadah, sholat, puasa, zakat, sodakoh tanpa ada ilmunya tertolak semua. Maka oleh karenanya ibadah apapun kuncinya yaitu kita harus tahu dengan ilmunya. Kudu ngaji. Salat lamun orang ngaji, orang diterima nang Gusti Allah. Puasa orang ngaji, orang diterima nang Gusti Allah. Ibadah apapun itu, haji dan umroh dan sejabanya, dikala dia tidak mengaji, tidak tahu ilmuna, eta bakalan ditolak mardudatun latuk balu, bakalan ditolak teu diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makana iyalah hayu mumpung masih anak kesempatan, mumpung masih anak kesempatan sehat, panjang umur, masih kuat, geus nini geus kawalahan, geus aruh deui. Ya, tunjung ibu kesiota. Aruh deui kedeung aruh deui nya, nangtung aruh, diuk ngedeng aruh. Karena naon geus usiana. Komo ieu bulan-bulan naon ieu bulan Rajab ieu. Kaula mah di ditu di Cikeusal kedeung kamari bege anu ninggal laju tadi anu ninggal deui bae. Ayo bu keur usim ya santri mah ye keur nyengir bae. Santri mah keur nyengir bae kedeung kuli baris deui. Masya Allah eta di ditu mah ayeuna ya.
Kamari kene ieu termasuk kamari kersiang ta. Kersiang eta nyolatkeun tokoh di Cigesal. Ta. Ya Allah, can ge can kekarak mulai doang tadi ta. Abdi ieu ka dieu ieu. Tadi Ba'da Isya. Ieu sebenarnya setiap malam Minggu teh ya. Alhamdulillah abdi ieu gaduh majlis pengaosan kedah nama ieu. Hubung tadi teh ieu. Mau tidak mau ieu kudu pan ka dieu mah ieu. Naon besi di ieu doang di hewaan dia. Kusaha lain ku ibu-ibu lain ku di dieu. Hewan ku kakak ieu. Pada mencukup ku kajabut be ku kaji Saudi tadi teh nya. Tadi arek berangkat Ba'da Isya ka dieu ya Bu. Ka dieu arek berangkat Isya ieu. Ba'da Isya tadi arek berangkat ngariung tahlil. Aya ibu-ibu datang kadinya. Curik, Kang Ustad. Kunaon ieu? Waduh, incu kaula cenah kunaon? Ieu incu kaula teh aya ayeuna ieu. Ka mana? Atuh palit cenah sampai ayeuna teu panggih-panggih. Coba nyuwunkeun doana ieu. Mudah-mudahan cenah geura panggih deui. Ya Allah, kumaha tadina jeung Bu kumaha tadina bisa palit eta? Nya bener aya nu palitnya? Hah bener? Mau gak ku? Wow, kulain mriki ki. Ba'da Isya iku nangis, ibu tuane nangis. Ibu kolotna ceurik, wayana tina kaji nyuwunkeun doana ieu. Ya Allah kumaha jeung sebabna bisa kieu kumaha? Ieu tadi nama ieu tos asar teh anak anu bungsu eta ngajak si incuna teh ya, ngajak incuna ulin. Arek kemana? Arek ka bedeng cenah. Kemana? Mancing. Rek mancing niatna. Niatna arek mancing. Eta teu meunang ku indungna. Ulah ceng sore. Ulah geus ulah kalau ka ditunjuk naon jeung ka ditu eta. Jadi paroek bisa hujan segala naon lain tah. Kolot mah melang bae. Kolot mah melang bae. Dicarek ku kolotna eta teu meunang. Teu meunang. Maksa bae. Geus ge dititah salat. Dititah salat. Geus ge harita mah salat heulan salat asar. Geus mak kage salat mah aya deui ieu ngomongna. Geus salat mah. Geus ge engke tungguan mak dianter, dek dianter. Tah nu pertama tadi teh teu meunang leumpang ka bedeng ieu ngajak incuna teh ieu ngajak incuna mancing ka bedeng laju nu kaduana dititah salat teu daek keneh bae ngomong nangis lah salat mah aya keneh ieu bahasana kitu sampai terakhir eta ibu kolotna ngomong ibuna ngomong geus ceng kege tungguan emak arek salat heulan arek salat asar ditungguan ieu kedeung ieu kep mangilu karena naon besi aceng mancing bae ieu si budak ununu nyekelan bisi kecemplung ka kali gitu tak mana salat barang beres salat nempo geus eueuh geus blang cenah ka dieu ih geus bae gitu geus lah geus leumpang mah geus kunaon teu lila balik ceurik masyaallah ponakana eta incuna teh palit tidinya ngajerit-jerit sampai ayeuna canda panggih bae nya informasina can panggih bae rame dimulai bedeng sampai ke munjul ka ditu tuh ieu naon ieu hikmahna di antarana ieu cerita ieu hikmahna anak dikala teu nurut kana omongan indung, omongan kolot terutama omongan indung, doraka kanu jadi indung, eta dosana double. Di dunia dibuktikan langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, jaga ning akhirat bakalan oleh siksa sing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Buktina tadi teu nurut kanu jadi omongan indung. Coba syariat dinya geus qadar eta mah. Hakikatna Gusti Allah seperti kitu eta mah. Ieu syariat lamun nurut kana omongan kolot, nurut dititah, ulah nurut. Tah eta insyaallah bakalan selamat. Insyaallah bakalan selamat berhubung ieu mah teu nurut kana omongan indung. Dititah salat deui teu daek. Masyaallah ieu double ieu dorakana dosana. Makana masyaallah ieu pikeun anak incu urang ieu kabehan ieu lamun urang hayang selamat dunia akhirat urang kudu taat kanu jadi kolot ibadah haji umroh maupun beberapa kali bulak-balik ke Mekah, bulak-balik ke Madinah ngelaksanakan haji tapi lamun doraka kanu jadi kolotna mual matak diterima neng Gusti Allah Subhanahu
Makana koncina. Lamun pengen selamat dunia akhirat, kudu nurut ning indung, kudu nurut ning ibu, kudu nurut ning kedua orang tua, kudu nurut ning kedua orang tua. Bener-bener iki lamun us orang nurut dibuktikan iki teh. Dibuktikan buktine mauku, masya Allah, iku karena orang nurut ning Gusti Allah, orang nurut ning perintahan wong tua. Makanya kita sedanten mudah-mudahan anak cucu urang sadayana nyata ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dijadikan anak cucu keturunan yang solihin, solihat, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Untuk apa? Untuk menggapai ridho rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa zina, dosa mabok, dosa maehan jelema jeung sajabana moal keleh ieu ngelehkeun dosa nu kabeh lamun doraka kanu jadi indung. Bahkan orang yang doraka kanu jadi indung mah engke jaga di akhiratna moal matak bisa asup ka surgana Allah lamun can aya ridho ti kedua orang tuana. Geus mah di dunia susah, di dunia melarat, di dunia sengsara, tah ku ayana yaitu doraka kanu jadi indung. Suma naudzubillahi min. Makanya mau ka didik anak cucu kita supaya tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang tidak benar. Didik ke pondok-pondok pesan didik, kayu didik dititip-titipakan irikin yang ustad, atau misalkan ayah anu sekolah di ditu bisi bulak balik atau teu tah kata ngabaturan abdi di ditu di Cikeusal di Cirogol tang ngabaturan mun ayah ayo bebarengan. Tah jadi didik anak-anak kita supaya apa? Supaya tahu mana yang benar, mana yang tidak. Makanya penting ilmu itu. Penting sekali. Lamun jelema teu ngebogaan ilmu geus lir ibarat kieu. Lamun jelema leumpang kaleuweung terus papoekan tah. Eta jelema anu teu boga ilmu mah lir ibarat seperti teu ngebogaan senter. Nincak tah, nincak kieu. Plus bae sukuna. Ih, pan rada hanut cenah ieu mah. Coba cenah ditoel. Barang diambu, malah salah deui mah tai kebo cenah ieu. Geus nyaho tai kebo eta. Eta geus manen leumpang deui. Ngaranna ge poek balik deui, nincak deui bae eta. Kana tai kebo nincak, masyaallah ieu tai nu tadi teh ieu. Tai nu tadi teh nu kotor tadi teh gencan bersih ieu, geus nincak deui bae, dobel kotorna, dobel bauna. Eta jelema henteu mawa senter. Jadi jelema ari mau senter manajen seutikkeun aja leutik ye dikala urang leumpang kaleuweung tak setidana dikala leumpang kaleuweung nincak oh ya Allah bareng nempo jadi sorotan oh ieu mah tai kebo geus nyaho tai kebo jadi balik deui teh ya henteu nincak kana eta tai kebo karena naon karena manehna ngebogaan senter. Iyalah tandana jelema anu boga ilmu jeung jelema anu teu boga ilmu. Dikalang melakukan maksiat belum tentu bisa tobat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun jelema anu ngebogaan ilmu mah insyaallah dikala dia melakukan tobat bisa tobat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makana penting ilmu teh penting sekali. Ya mudah-mudahan ku ayana hikmah dina bulan Rajab, dina bulan Sa'ban kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu. Jadi alhamdulillah ngobrol merana merene setengah 11. Kiai sampun rauh. Jadi hikmah diantaranya Rajab tadi itu kita lamun hayang ngedeketkeun istiqomah, hayang nyaeta husu ibadah ka Gusti Allah, bersihan hate urang tina runtah dina jero hate ieu. Tah ku ayana
daek ngabersihan dina hate ieu insyaallah dengan cara urang tobat ke Gusti Allah, maca istighfar ke Gusti Allah, banyakkan maca sholawat ke Gusti Allah, insyaallah selalu senantiasa urang mendekatkan diri ke Gusti Allah bakalan dibersihan ku Gusti Allah dohiron wa batinan, sadayana dimudahkan ku Gusti Allah ibadahna dikala kaki melangkah waktu na ngaji, alhamdulillah waktu na ngaji daek suku ieu dilempangkeun kana pengajian. Akibat apa? Akibat hatena dibereskeun ku Gusti Allah, dibersihkeun ku Gusti Allah tina segala kekotor. Makana urang seueurkeun maca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya Firullah minal khataya Astaghfirullah Astaghfirullah. Lemes amat jing. Pengen dihampura orang dosane. Hayang dihampura dosana. Hayu suarana saringkeun, hayu bareng-bareng. Urang minta istighfar ke Gusti Allah supaya segala sesuatu anu dina awak urang maupun dina hati urang dibersihkan ku Gusti Allah dengan wasilah istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayo bareng-bareng astaghfirullah 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 Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi jidni ووافق لي عملا صالحا ووهب لي رزقا حلالا فتوب علينا توبة نصوحا فتوب Aina taubatan nasuha astag Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan sedanten sing hadir dina ieu tempat wasilahna kumpul urang di tempat ieu menjadikeun sabab sadayana dihampura dosana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sarang urang masih kena dipasien kesempatan sehat panjang umur sampai manggihan kana bulan Roma bisa ngelaksanakan bulan Ramadan dengan sempurna segala peribadahan di bulan Ramadan urang sadayana bisa ngelaksakeun makana dianjurkeun dina bulan-bulan ayeuna teh ya nyata bulan-bulan ieu keur malaikat ieu keur panen ieu ayo malaikat pencabut nyawa ieu makana Kanjeng Rasul mah ieu ngalobakeun maca doa kumaha doana teh supaya urang diberkahkeun dina bulan Rajab diberkahkeun dina bulan Sa'ban
sampaikan kana bulan Ramadan. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna ona waghfir lana dunubana waghfir lana dunubana wa hasil maqasidana Allahumma wa ballighna ramadhana waghfir lana dunubana waghfir lana dunubana wa hasil maqasidana Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna waghfir dunubana waghfir lana dunubana wa hasil maqasidana amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi geus singkatna